Jam sabaraha teh jam 8 putih. Siga hujan. Hujan ingannya. Kalareuheul kasalaki. Kita tadi, tapi ari hujan kieu masuk betah mun aya salaki teh. Manya kudu dibageran gitu, dikodean gitu. Ulah. Tahara yang ting amuk-amukan wae da ngarti teh hujan kode dengan orang mau ngerespon saat ayeuna. Tahara ya. Hayam, tahan harga kitu ya. Kode tepet kaduhungan hujan gede ke tiris kabayang teh. Ih, si etam nih hari saya teh ka dapur kunaon nya kudu dikodean ieu lan we hiji Mata nih lupa. gitu wae tuh geus pulang balik ti WC rek pula-pula alah Lain teu ngatingali leumpang teh. Angtung. Kunaon? ye ya lain beurit ieu teh hayu dijewer teh sopannya teh cara aya kahayangna bantuan pamajikan teh lamun labuh teh lain dulu weh sing lembut pamajikan teh Tuh, anger amak-amakan wae da. Kamu mah lain tulungan geura tiburan keneh. lain teh barang keneh hayu wae urang sare Ke deui asa lain ku keneh sare we mah. tong sok gadang wae barengan ka itu Dinya heula mah diuk heula pasti. Rek naon? tong sok rese gadang wae diantepun sorangannya perang paksa we mah ngagenokeun angre podu mah podu we Lagi jaga kondisi ari kamu untuk persiapan sok alah lagi jaga kondisi teh persiapan angre podu ngagenokeun we Anger kamu ke juga ngobong juga tiang listrik. hoream kedi hoream